Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hirup sauyunan pangajaran basa Sunda modul kahiji. Sampurasun, rampes. Dinten ayeuna urang sarerea bade diajar hirup sauyunan. Naon sih eta hirup sauyunan teh? Teman-teman semua, hari ini kita akan belajar sama-sama tentang hidup rukun. Apa sih hidup rukun itu? Dina bahasa Sunda, hirup sauyunan teh dihartikeun oge gotong royong serta gawe bareng sakabeh masyarakat pikeun miara katentriman lingkunganana. Hirup sauyunan teh merupakan gambaran masyarakat Indonesia khususna orang Sunda anu salawasna hirup sauyunan. Urang Sunda salawasna baris nulung nu butuh nalang kanu kasusah bari jeung henteu ngarep balasanana. Teman-teman, hidup rukun itu diartikan sebagai gotong royong, kerjasama semua masyarakat untuk memelihara ketentraman lingkungan. Nah, teman-teman, ini merupakan gambaran orang Indonesia yang dari dulu hidup rukun. Nah, kita seharusnya menolong orang yang susah dan menyayangi sesama. Wujud kecap hirup sauyunan teh dina kahidupan orang Sunda geus kagambar ti zaman baheula keneh. Salah sahiji contoh anu panggampangna nyaeta kerja bakti. Program kerja bakti mangrupa bukti nyata yen orang Sunda salawasna hirup sauyunan jeung jalma sejenna. Nah, teman-teman, wujud nyata contoh dalam kehidupan sehari-hari kita yang paling gampang adalah kerja bakti. Program kerja bakti adalah bukti nyata kalau orang Sunda dan orang Indonesia dari dulu sudah hidup rukun. Ngan hanjakalna kiwari ieu kebiasaan teh beuki lila beuki leungit. Sababna beuki gedena sifat individual serta geus teu paduli kana budaya kaasup ajen-ajen moral di jerona. Nah, teman-teman, semakin lama hidup rukun itu semakin susah karena zaman sekarang orangnya pada masing-masing semuanya. Nah, makanya teman-teman di sini, teman-teman harus memulai hidup rukun dengan sesama. Hirup sauyunan teh silih pika hormat, silih pika nyaah jeung sasama. Hirup sauyunan teh jeung dulur atawa kulawarga oge jeung babaturan di sakola, babaturan di imah jeung sajambana. Hidup rukun itu hidup yang saling menghormati, saling menyayangi dengan sesama. Hidup rukun sama saudara, sama keluarga, sama teman di sekolah atau di rumah, teman-teman. Hirup sauyunan di mana wae mibanda mangpaat anu gede saperti silih bantuan dina kahirupan, ngareketkeun tali duduluran jeung miara persatuan. Hidup rukun harus di mana saja mempunyai manfaat yang sangat besar seperti saling bantu di kehidupan sehari-hari bisa merekatkan tali persaudaraan kita dan persatuan kita. Tah, ieu gambar nyaeta contoh hirup sauyunan di kahirupan sehari-hari urang. Nu kahiji nyaeta ulin babarengan sareng adi atawa lanceuk. Main bersama dengan adik atau kakak. Anu kadua nyaeta bebersih buruan sasarengan, membersihkan halaman rumah berbarengan atau sama-sama. Anu katilu mersihan sasak, ngebersihin selokan, teman-teman. Anu kaopat nyaeta piket kelas, sama-sama membersihkan kelas. Anu kalima nyaeta ngawangun jalan atau mersihan lingkungan sabudeureun. Jadi gotong royong membersihkan lingkungan sekitarnya. Eta sadayana nyaeta contoh-contoh hirup sauyunan di kehidupan sapopoe urang. Itu semua adalah contoh-contoh untuk kehidupan sehari-hari kita. Hidup rukun ya, teman-teman.